ayeuna sanajan ukur saatan sajam khairun laka min ibadati sab'ina sanah leuwih halus daripada urang ayeuna ibadah 70 tahun salat sunat. Matak jol keterangan dawuh Rasul julusu kasaatan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min ibadati sab'ina sanah. Diuk araranjeun sadaya dek lalaki dek awewe dina tempat pengajian saatan sajam meh calikna dina tempat pengajian khairul laka min ibadati sab'ina sanah leuwih halus daripada urang ibadah 70 tahun salat sun ngahaja-haja mah urang 70 tahun salat sunat ayeuna cangkeul betul kakarek salat sunat tarawih harga nu dilaksanakeun ayeuna tahun sakali kuat nikat tatihna geus beda-beda teh naon katingalina ku simkuring tatihna teh ayeuna pasekdes ayeuna jadi lurah naon ari lurah teh eta sampeanana luhur sabelah ieu Allah maka sempat nepak sirah batur tadi coba Allah enteunya ayeuna nepak sirah batur maka jeung ayeuna nyiku batur di alang teh nyiku batur eta sampean batur ditingcak maka ditingcak suku sampean batur coba cacakan setahun sekali geus teu mararampuh dibere anu 23 ayeuna rakaat bari eta teh sunah ayeuna sunat hukumna anu muakkad anu dilampahkeun ku ahli sunnah wal jamaah nganggo madhab Imam Syafi'i geus teu mararampuh marilihna teh aya nu 11 silahkan 11 oge ngan kedah apal asbabun nuzulna hek teu naon ngan anu paling utami dek bener dek teu bener asal urang itba ka ahli sunnah wal jamaah mangka yakin juga taparu bihi ayeuna bakal dihampura sakabeh alusan ayeuna ngalaksanakeun eta ibadah saupami aya kalepatan sautak sautik asal bener urang ayeuna nyepengna kana madhab Imam Syafi'i geus loba anu teu ayeuna mararampuh mata kumaha tu carana ayeuna urang sok julusu kasaatan calik dina tempat pengawasan saatan saja khairul laka min ibadati sab'ina sanah lebih halus daripada urang ibadah 70 tahun sunat matak calik dina tempat pengawasan mah seseueurna teh anu henteu mararam eta we teh mararampuh teh katingali teh muter sapertos ayeuna pangal dibebeutkeun sampean teh kan kitu anu tadina emok jadi sila lamun sila eta ngarti wow dihanapna teh ya Allah mentak istri paman ayeuna pasedes sayeuna teh animpren kitu tah supaya edan teh kan depet bibir anu hanap teh kitu tah lamun sila mah kitu wow bisa wae ceuk ibu ustazah enak jangan bisa wae padahal eta mah ari ayeuna terbuka kitu mah lain kudu keur naos kieu kudu engke wengi jeung bapak budak hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah mantak yakin urang sadaya hasil daripada praktek ayeuna introspeksi diri urang sadaya ngalaksanakeun takdiman wa takriman kana memperingati ieu mauludan teh hikmahna agung luar biasa mantak ayeuna sejarah kamari istimewana Rasul kuat nikah sampai ayeuna ngembarakeun sakabeh kasakabeh ayeuna umatna di muka ieu bumi baik di perkotaan maupun di perkampungan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ngalaksanakeun kewajiban berikut pasunatan teh dengan catatan amar ma'ruf nahi munkar mangrupikeun perjalanan memperingati mauludan sareng memperingati rojaban itu mangrupikeun tanda ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak miwah hadirin jamaah sadayana ngayakeun ieu peringatan mauludan sing kalebetkeun kan keterangan man adzama maulidikum tusafi Allahu yaumal qiyamah sing sajalma anu ayeuna ngagungkeun bari ngalaksanakeun kana ieu memperingati mauludan yakin eta bakal ayeuna ceker husna di sapatan ka di poe kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasil daripada lain baik ukur ketimbang urang carikna kieu sedekah jariah nage itu bakal ngajadikeun hiji jaminan kana keselamatan kanggo diri pribadi urang mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Matak ibu-ibu ya awas sim kuring teu sempat biasa masuk ayeuna keresekan ya acis ku sim kuring ayeuna dek diawurkeun ayeuna ku sim kuring ieu teuing sabaraha ya acis ayeuna teh mulai ayeuna aya sabaraha ya dek disawerkeun ku sim kuring
sabab ieu mangrupikeun acis urang bebejakeun khosiatna ieu acis. Sim kuring setiap ceramah sim kuring osok ngawur-ngawur acis. Lain ego, lain takabur, lain ujub ria jeung sajabina, lain loba duit tapi sim kuring sok karunya ka sebagian jamaah anu init ka Gunung Keromong, anu init ayeuna ka Jawa Tengah, Jawa Timur, ka Gunung Kumupus jeung sajabina Gunung Hejo ayeuna tempat itu jeung ieu urang kembali ka Allah Subhanahu wa taala anu kagungan ayeuna kabeungaran. Betul. Ieu ayeuna acis cek pariposna teh mah bisa dipake oleh kaum kerja, kaum dagang, kaum tani, kaum kuli, ahli kerajinan, pengusaha dan sebagainya untuk pengirut atau penarik langgan. Lamun hayang urang cek pariposna tiasa narik langgan, usahakeun kudu sing bisa ayeuna meunang duit ayeuna cek pariposna ieu. Ayeuna duit di mana disimpenna? Cukup laminating. Lamun ayeuna meunang 2 lamar 3 lamar, sok ayeuna salamar mah atuh simpen cek pariposna. Laminating simpen dina handapkeun ayeuna bantal. Bari ngaoskeun ayat syarifah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah bakal dipaparin hiji mangrupikeun rezeki la yuhasabu anu teu di ayeuna cek paripasna sangki-sangki ayeuna di eta mangrupikeun mirik rezeki datangna ka eta hiji jalmi insyaallah. Kalau dipakai oleh laki-laki maka insyaallah akan dicintai para wanita. Asik. Kalau dipakai oleh perempuan maka akan disangi dan dicintai para laki-laki. Juga bisa dipakai oleh para pelajar atau pencari ilmu dunia dan akhirat, maka insyaallah akan diterangkan hatinya dan dicerdaskan pikirannya, kuat otaknya, mudah-mudahan segala dia maksud dan tujuan apa saja. Insya Allah. Iya duit setiap ayeuna sim kuring nyanak acis teh cek pariposna teh mah osok ditawasulan heula. Keur naon ayeuna keur buat ayeuna khosiat sababiah seueur-seueur eta jalmi anu ayeuna membutuhkan. Ngan sim kuring teu direcehkeun ku margi teh di ayeuna cek pariposna teh mah. Tadi ayeuna naon teh direceh-recehkeun ku margi teu kaburu. Da ku sabab keresna ajengan anom ayeuna Bapak Kyai Hilman, ayeuna Nawawi, ayeuna ngabealan wae atuh ngagejus we ayeuna. Yes kitu tah. Ayeuna ngajalankeun oge cek pone poho gitu poho ieu ngan ieu mah kacanakna sakacanak lewe lah acisna ieu. Anu nyesa urut ayeuna kamari ayeuna itu teh jeung ieu nya. Siap ayeuna sedekah jariah? Ya. Siap ayeuna mangga ayeuna. Allah ya Nabi salam alaika. Mangga tapi ka dieu Bu. Ya Rasul salam alaika. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, kirang sareng langkung hapuntenan kasun rupina hud masofa wadam qadar billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh tadi atur nuhun ka pangarsa mama azingan geudeuk anu parantos ngadugikeun tausiahna tabligh Islamiyahna, mudah-mudahan bermanfaat.